siap Pak Camat. Iya, kayak ku Pak Kadus teras disosialisasikan jantan program nanti Anjani nya. Mohon Waalaikumsalam Pak Camat. Aya Pak Kadus euy, minta duit ah. Mananya duit? Assalamualaikum. Aya bohel. Bohel bapak aing eta mah. Salah. Hampura. Mas atuh Pak Kadus nyebutna bocil we nya. Terus biar silaturahmi enggak putus, pinjam dulu 100. Wah, hebat ieu bocil, geus apal kena urusan duit mah pinjam-pinjam 100 sagala. Hayang duit? Hayang. Nah, gampang nya, kayak dibere ku Pak Kadus duit mah. An Pak Kadus katugasan ieu ku Pak Camat tah nyosialisasikeun program Anjani. Apal teu? Henteu. Nah, Anjani teh nya ajarkan anak sejak usia dini bertani. Nah, Pak Kadus ya kebeneran iya kan geus asup usum hujannya. Nah, pang melakeun heula cau. Pak Kadus, itu mah gampang. Bener bisa. Bisa. Sip lah hari kitu mah. Tuh cauna aya nya tukangan imah jeung paculna. Nah, pelakeun di kebon Pak Kadus di ditu. Nah, ayeuna Pak Kadus ek nyokot duit heula ka ATM nya jig pelakeun cau. Jig atuh nya. Sok salim heula jig pelakeun. Nah, duit 100 jangan burukan si bocil. Bocil enggeus? Terus beres, Pak. Tuh. Mana bocil? Tuh. Astagfirullahaladzim, hari kelakuan budak ayeuna. Bener Pak Camat bogaeun program Anjani teh. Berarti budak ayeuna teh teu apaleun ieu bertani teh. Nah, pan itu benar melakukan cau, pan ditanggung ku Pak Kadus. Mana burungna? Ye bocil, maksud Pak Kadus mah lain melakukan cau kieu. Nya, cau kieu mah apal teu? Apal teu? Tah, cau kieu mah nya. Nah, di dahar gitu enaknya. Lain dipelakeun kieu. Ampun teuing. Nih. Cang konten. Nu hoream keur rudap kieu. Kunaon atuh nih sakitu senang pan duit loba coba bulanan aya gaji pensiunan. Lah lain kitu. Kunaon atuh? Pikiran percintaan. Manis siga sinetron ini. Hayu we ngeusan deui. Teuing daripada rudap. Ti heula nini mah bobogohan jeung saya teh Ujang Bultok kalah engeusan pedah ku gara-gara bulu irungna narolol. Hari jeung Mang Saraan engeusan deui nini mah gara-gara nyebutkeun bau kelek cenah. Nih ari jeung nu ayeuna nini putusna gara-gara naon? Warga nambah ikut campur bae. Atuh coba nih ari rek serius mah deketan keluargana. Justru mun deket teh keluarga api omongan. Palaunan atuh nih deketana. Mal bisa Pak Kadus. Saha atuh nih keluargana sok ikut campur bae teh. Pamajikana. San. Ye bocil, maksud Pak Kadus mah lain melakukan cau kieu. Bibitna ari cau kieu mah ya jangan dahar tah. Tetep mal bisa. Ini putusnya gara-gara naon? Kesel bae Pak Kadus terus. Jackson. Pamajikana. Boy dong.